Tari kumis kudu rapih, Kang. Cirining aya nu ngurus. Tuh, jadi kan alus, Kang. Oi, Ya hayam di mana nedana yo? eta di dinya dina kurung geuningan anu deket sayang. Oh, nya. Heeh. Kade, si lepas. Naon waya kieu karek balik? Ulin we pagawean. Tong balik sakalian. Pika sebelen. Mata. Mata gue, Pak. Awas ge dahar-dahar dina lawang halangan jalan. Lihat kan berapa teuing babacaan. Berapa teuing babacaan. Bila malam ku peluk bayang dirimu, dalam tidur pun kau selalu. Ayo mah boga salaki na cici balik kitu, lain mana yang duit tadi tuh. Jangan numpuk. Beas teu boga. Jangan numpuk. Puana naon ge segala. Sapar harusing pisan asih jadi awal riweuh teuing aing. Dah. Bina-bina teuing aing. Wah, astagfirullahaladzim, imah kauruan kalat naon. He. He, di mending he. He, bijil keun he. Oh, astagfirullahaladzim. He. Bijil. Ya budak ni. Bijil keun he. Aduh, Kang. Yo, kalat naon ni kan mumput sorangan. Ai hangat, Kang. Iya, udah. Kumaha diceritana ieu ngadongeng heula ulah maka pingsan deui. Nya udah heula ge yeuh. Aduh, hasut deui yeuh kumaha dongeng yeuh. Kieu ya, Kang. Hah? Nyai teh mirun seuneu, Kang. Heeh. Teu hurung-hurung ku nyai diabregan runtah, Kang. Oh. Ini pingsan asih. Udah gerak geus. Tetap bukan anjir numpak motor. Astagfirullahaladzim, Kang. Batur mah hudang we kieu teh tuh. Buburuh ka ditu ka dieu, Kang adon ngedeng. Kang? 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 Aduh, salah mawa. Kang! Kang! Perhatian, pesawat akan segera mendarat. Mohon landasan disiapkan. Perhatian, berhubung cuaca buruk dan landasan tidak stabil, maka pendaratan ditunda. Berhubung pesawat akan segera mendarat, maka pesawat akan dialihkan ke landasan lain.
datang-datang tuh ambek-ambekan kalat naon deh. Era nyai mah ku tetangga Kang, terjadi balanyana oge. Di ditu aya ibu-ibu nyaritakeun malam mingguan arulin. Nyai ditanya, "Nyai malam mingguan ka mana?" Nyai teh cicing we dawuh picaritaeun. Nya kali balanya batu si Jongjon ulah sekolah pemiluan di kebatur. Batur mah arulin Kang malam mingguan teh. Ieu mah cicing we di imah segala seusuhan. Kali tong balanya tuh kali itu cicing tuh eta yang madang mah atuh. Yang inti namanya hayang ulin Kang. Ngomong bae yang ulin sekolah memawa tetangga. Kamana nya? Arek ka warung rek meuli bumbu Kang. Pakadekan arang meuli lah. Lah sakedeung ieu. Lah, kadieun pamajikan mah lamun balanja sok kalah goreng tungtungna kadituna ngagibah. Dan kadituna dorakan ngalir ka salaki, da beban pamajikan ditanggung ku salaki. Kang, si Akang meni tara ngajak ulin ka Nyai, Akang geus bosen nya. Ya, ulah sok lah nyebut juga kitu. Akang mah teu ngajakan ulin ka Nyai sote. Nyai jeung Akang teh jodoh. Terus naon hubunganana Kang? Ye, ari jodoh toli takan kemana? Berarti ulah ka mana-mana dan Akang jeung Nyai teh jodoh gitu. Aing mah kadar ge hayang nganjuk gitu dibere. Lah, Kumaha dia maksudna kursi kalah kamendikeun deui. si Akang mah nya ngajedog di dieu nya. Kotor tuh tempo calana. Peduli teuing. Bongan saha ngumpul sembarangan, Kang. Pan di ditu geus aya disadiakeun kamar mandi. Kamana nya? Arek ka pasar, Kang. Cik atuh sarung nageranyi ulah ari ka pasar ulah make sarung jiga kieu. Sarung bera itu, samping bera. Ganti atuh. Dereng ke pajarkeun teu kipayahan batur ngomongkeun ka Akang. Ari kitu saha di Kang nu ngomongna? Tuh, penonton. Bejakeun ka penontonnya. Lamun sarung Nyai ganti, moal rame, Kang. Gitu? Heueuh. Tak gitu cenah penonton. Ka mana, Kang? Ek nongkrong heula jeung babaturan di hareup. Jenuh di imah ge lah. Jeung atuh, Kang. Nya. Teu jadi nya. Kumaha di? Teresep lah di hareup mah mending kana di imah nongkrongna di dieu. Oh. Nah, Kang. Takang kopina. Nuhun nya. Kumaha Kang, enak teu? Aduh nya amis teuing. Naonna gulana? Nyaina amis teuing.